jelema teh nyaho mapan kareta ge nya. Di bae mana kudu nyaho ngaran kareta teh apa? Nanya teh ya. Ka ijuna pan itu nama sering ka kota. Bah cenah kareta mah kieu cenah bisa naik kareta mah jalanna panjang cenah. Jalan kareta mah tuas panjang cenah. Ali sok sasada ti jauh keneh ge. Mun baheula mah kareta sok sasada teh ti jauh keneh nya. Kareta baheula mah. Kareta cenah. Oh, mana ka kota nyaran jalan kareta eta. Sampai ke timur kemana jalan kereta? Iya murun di depan yang bener tuas ini aja, yang teraja. Detik influencer tuas dong sih jalan ini. Tangguan kemana? Nah, tuh lain di stasiun nggak sih jalan. Kusul kereta mau urun di dinya. Mau aja gitu jauh kan, kui tak iya ya cina kuang cina kereta tangguan kemana sama kan deket. Bila amat cina tukang kereta iya. Tapi sasadana mau nguik baik cina iya. Bah mana tak ketika ada lor bah orang tukang putu ngajana sisi rel murnya jalana mau sepeda teh ya buat jong naik dia mau kena sepeda hai cenah anturkeun ka kota atuh mang nanaon ieu cenah teh cek aya anturkeun dia cenah kadek wae dia tangani tukang putu cenah hari nahan cenah dia mau nyampe cenah naik sepeda cenah ka kota mending naik kereta pergi ke kereta lain cenah. Ah ini macam orang mau dagang kue. Dasar budak lembu banyak. Asupan kamol teh. Kang anu niup teh asa. Sa anu niup aing cenah ieu wawanianan cenah. Asa Pak nek si Aceh cenah nek si Udin wae. Ini ngalunjak mah. Dasar jelema dusun. Baru komen buk. Bukan nyupan manehna. Itu aya orang aya ieu ge nya. Asup ka mall teh kana tulisan open. Open teh kan buka. Paruk mah nama open teh pangeutin roti. Mana begitu asup mah. Tulisan open cenah ieu mah dak panas meureun. Bila anu asup. Budak bule ka mall teh asup. Wih, eta wanian cenah asup kana open. No. Ka mall. Aya nu kaluar budak negro. Pas keluar budak negro. Tuh cek aing ge dia ulah asup tadi. Hidung dia. Batur lain jelema eta mah. Baru nu tadi baru nu. Beda deui jelema. Cek aing ge ulah asup. Panas cenah dia. Hidung dia lin cenah. Mulai nyeri. Budak negro sama. Ada tulisan open, bisa karena open pentingnya roti. Jawara, kemana Jawara? Iya ya. Trek gani tak kayu. Panin Jawara ongkos. Ongkos Jawara, kalau tahu begitu. Dolokeun ku dia ya. Cina kana banget. Dia acak-acak kemana ada tahu. Kumung eleh, Jawara mah nya. Jawara mah ngarah, gengsi. Kamarana kitu mang nu lain. Apa tuh? Kemana, Pak? Keliling meureun. Ngar hayam cenah mah. Oh, ngaliwat tah. Pemuda. Tenang mah hayam aya ieu nya. Kayak kopi-kopi aca da teh mang. Ledekna ya duaan bae tadi. Ngopi teh ngarakon teh mang. Masyaallah. Tuh ieu bae. Ieu bae. Awet mah. Mungkin kayak tukang kopi liwat. Rondanan gitu mang. Ngerdahin kotok. Kayak tukang kopi liwat. Udut mang. Mangga mau. Di Sabatang deui mang. Taran. Tinggalan patarana. Terangan teh. Permani. Bener tinggal kita remote. Eta klasita anu meuli kado sok ciuman kaduna.
Bogoh apa kumaha? bogo Bogoh. supaya iyalah supaya nyaman asak cenah henteu Oh. Eta mah ieu non Terus nya cucuk dicium mah deket-deketin na irung. tradisi eta mah. Aduh. Nyotok wae. kebiasaan segala gelek Oh. gitu kebiasaan anu meuli kadu hop di mama anu meuli kadu pasti dicium heula makanya seungit ai kebiasaan mah kadang teu sadar begitu cek manggih kadu mencium bae sigana aya tai hayam mah ngeudinya mencium bae eta teu hayang nyaho teh ya tong aja mah kebiasaan ngomong-ngomong kumis depan hirup lah pas naik tangga kalapa nah dah wae naik tangga kalapa ya nah ada kita kebiasaan ngomong-ngomong kumis tanya kayak kenaon mang biasa bayo kemana biasa ya gubrak ke kanan belakangnya gede lah kan yang lepas tangan Cerita eta Mang. Cacahan. cuma kebiasaan teh apa setiap ditanya mana bang biasa ya gimana terus kemudian kapan yang naik tangga kalapa nah dia naik tangga kalapa tanya gua ini Nu aki-aki bae nih, aki-aki sombong. Bukan rokok gasna. Aya guludug, aya mah gasna. Was, nang. Lo kalurkeun. Jedak. Urang barok abah leungeun abah adur. guludug Tenang, ulah khawatir ceng dina urang gas mah. Terus belajar motor. Sombong di bisa karak belajar. Batang kalapa. bisa jalan Gua lagi tanggal kalapa ceng diaran mah ku abah ti baheula. Udang-udang bah ceceng ieu seneng tanggal kalapa cenah sombong. Bata mah daerah naon? Nan ditenggarkeun. Ngeuti udang geus ya. Apa udang euy ceceng ieu seneng tanggal kalapa ieu mah. mau yang urusan dia mah iya cenah sarakola nongkrong di ieu biasana di warung kopi biasana daerah dia lagi sakola nu balan bari kieu teh panggambar ngomong-ngomong kumis teh anggetak budak sakola teh iya cenah anak sadia anak pada anu pak pada nu mana kan tuh di koramnya oh pak bener sakolanya tadi nama kaluhur kieu kan oh di korame ya terus Coba langsung dicukur waktu bisanya. dari kieu teh iya cenah sakola ulin cenah di warung kopi bisa di sekolah dia yang balan cenah anak saja pada anu pak cenah pada anu pak mana pada anu di mana cenah pada anu mana eta anu di koramil cenah Pas oh kumisna di koramil langsung lempeng kumisna. kanapkeun benernya sakola cengnya cenah Itu cerita tahun surah eta. itu baheula eta mah zaman jawara ngandalkeun kumis teh ya kalau pan lamun jelema kumisna gede pada sarieun jelema ge cepat segede galengan kumisna sarieun kan jelema kusum sebagai sieun mau masihung pan jelema mah kumis mau ngeudeung ngagerem kan Cek yang itu mah. Udah kalau keluar mah arogoan cenah. Urang mah sekolah yang marake motor. Aya abang bola cenah lempang 20 kilo cenah sakola. Udah sekolah na arogoan. Ke motor. Iya ki abah keluar hasil. Lumpuh cenah. sekolah cenah Bateng ulah kudu bating lempang. oh naik motor naik ojek naik grab naik gojek teh ya Udah keluar mau hasilan cenah. lumpuh
egois paling sekolah kemana. Nangapan kacamata ke pugu na hulu na ta. Kacamata aing ka mana ieu cenah ieu. Muna tarang teteangan puli. Cari kanan itu no kabeh. Gila cenah sok komen kacamata aing ieu cenah goblok. Mana coba kacamata aing cenah guna sira kieu. Eta cenah Pak cenah dina sirah. Di dulu kemana? Lain uyang hiji dulu. Goblok dengan hiji-hiji na. Uyang. Bukan bukan kayak eta hiji-hiji na. Umpah di tayo lo dik datar. Lain uyang. Bagi deui aing mah cenah. Gimana ya tuh di kaler itu makanya tinggal dulu cenah tapi dah gitu dukun gitu bah cenah abdi cenah putih ngimpi ngimpi naon kadukun teh ya ngojay cenah abdi ngimpi ngojay nah buat nyebrang cenah panjang laju cenah diharus terus jauh panjang sampai ka sisi cenah setelah nyampe urang cenah aya buaya eta bah cenah Balik mimpi deui. urang henteu mah nanya ngimpi kitu naon cenah ge Bisa balik deui ka si abah nyaho cenah tabir mimpi cenah mimpi naon kitu sorangan eta cenah mimpi ieu mimpi nyebrang ieu cenah Wahangan. sungai wahangan laju ceuk datang ka sisi cenah urang bah cenah goblok teh buaya bah cenah buaya diharum eta kumaha eta bah atuh balik deui sia cenah depan ku buaya cenah mau nyerek diteruskeun mah atur ngimpi Pat langsung kontan kita balik deui dah. Balik deui lah cenah. Mau ada ngimpi. Coba ka daerah kau ya. Karang jam hoe. Trepet. Belum. plastik. Sok. Itu balik kali assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, anu ti kota. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anya, cenah tah kanan. Ya kan na budak. Sanok tayo. Ngojek dan ngojek. Ada mana iya. Anu ngojek ragag. Cek kenapa? Orang itu biasanya kan orang Yaki. Liburan pergi sekolah mah. Ada kesepuhan teh. Pancok abang-abang akeun baheula teh nya. Abang mah cenah baheula mah atuh ganggat. Anu bodoh eta incuna. Merek sare. Cenah abang baheula ceng. Baheula mah cenah abang mah naik kapal iya cenah sekolah lagi naik kapal helikopter. Helikopter. Berjeng salah nyebutna ke helikopter. Rokok ge abang mah nu murah cenah mun teu tirter cenah. Tilter. Tuter. Tirter. Tirter mun cek murah nya. Jadi pahlawannya mana perahu ingat kapal. Yaki nulungan lu sa timur di laut. Kapal gede. Ai orang Amerika sama orang Jepang mah ke telepon gitu. Urutnya teleponan piceun ke cai doang. Untuk orang mau ditanya, kenapa itu dibuang? Masih banyak di negara saya. Elektronik kalau di Jepang itu terkenal.
Ada orang Amerika ngusutan kayak sama ke duit, ke dolar tuh ya. Uang belangku, uang dibuang-buang itu kenapa ya? Banyak di negara saya mah dolar. Negara uang. Orang Indonesia kayak mau ngeleh, mana enak. Ayo babaturan nanti ya kalau iya kareta. Sungguh dia mau kaca. Kok itu temennya di ini cina di jorokin ke laut cina. Banyak orang kayak gini mau di negara saya. Jorokin yang barang. Cuma tukang nunutan kalau pak naik cina ada sebelum nunutan pengangguran lu ya cina. Dikusulkan dia ke laut. Kok yang ditanya pak? Gue gitu gablok HP gue mana nama murun. Itu kan jauh mau baturan. Mau baturan atau nunutan bisa jadi kubriskan banyak. Masih banyak cina. Banyak di negara saya mah kayak gini pak cina. Goblok. Mumbrus kan mumbrus. Tulungan ko aki-aki. Ay, tetep udah gitu. Selalu masukin aing. Untuk pahlawan-pahlawan deh. Kawan. Tadi nurungan ang kaca. Kebrok dia. Apa? Kiscing. Saan nurungan ang tadi.